Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pependak dina channel Yopi Andriana. Dina dengetan ieu bade ngajelaskeun perkawis aksara Sunda, aksara urang sadayananya. Aksara Sunda dibagi janten 5, mayahan vokal, ngarobah vokal, akhiran, panengah, sinareng, angka. Nu kahiji mayahan vokal, tah sapertos kieu mayahan teh nya. Tah ieu tadina ka jadi ek, tadina ta jadi et, tadina ieu teh fa dibuang a-na. Tadina ieu sa dibuang make nu kieu jadi pokona paeh we sadayananya. Misalna tuh ieu teh huruf ra nya kusabab di kieu jadi hurufna teh jadi r gitu atanapi r. Salajengna ngarobah vokal kakiku keko keukeu. Tah ieu teh sadaya teh aya nami-namian kayak abi dijelaskeun nya. Tah ieu tadina dana jadi doni, basa jadi bisa. Tah itu tadi nama dada jadi dudi itunya. Misalna kieu misalna teh nya nu gampil we deui nya na hayang jadi ne tinggal make nu ieu tah kusabab ieu tah niruna ti dieu tah niruna ti dieu tah nu ne tah niruna ti dinya nya. Salajengna akhiran rongo atanapi nya dilandina gitunya aya tilu eng heuh gitunya ai nu sanes rongoh mah teu kenging teu nganggo akhirannya tar tang tah. Tah ieu misalnya contohna nyerat kuring, nyerat bintang, nyerat imah nya. Tah ieu ge akhiran soalna akhiran teh akhiran suku pangku gitunya. Tarsan misalnya nulis pardu, tah misalnya ya nulis pardu. Pa make akhiran par make du tuh jadi weh pardu gitunya. Eta akhiran. Salajengna panengah, tah ieu panengah. Layar LYR. Tah ieu contoh-contohna. Ieu nyerat planet, tah ieu penengahna. Tiara, tah ieu penengahna. Oh, gitunya. Tah ieu huruf-hurufna, tah huruf-hurufna sami wae erek kumaha wae ogen tos ku aya huruf-huruf ieu tinggal milih wae nya. Tinggal milih-milih wae misalna teh ieu ca jadi cla, ieu sa jadi sra. Misalkeun teh ta. Tah ieu ta nya hayang jadi tra tinggal we kieu tuh. Sami sareng nu ieu tah. Ieu teh dibacan teh jadi tra gitu tah. Mangga salajengna nyaeta angka. Tah ieu angka SDN 2 Sindang Laya. Naon bentana ai angka mah datos aya di dieu tah sami wae nya. Tah jadi bedaanana teh nyaeta make gurat ieu tah, make gurat sisi ieu eta angkanya. Tah ieu rangkuman aksara Sundana. Mangga diperhatoskeun. Sakitu wae panginten ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aya manfaatna nya.